Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika tapi sirah bah bejo teu burung we ngajedag kana dadana sarta dua dampaleungeunna ngakencet kana igana ari jedak ari kiar daim ngaheungeu mati ngadeg saterusna badanna ngagigeg koleang gobut bae manehna rag-rag nangkuban bari teu eling di bumi alam. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana usahana pasurangga meruhkeun hatena Ki Jatun sakumaha jangjina anu geus diikrarkeun ka karna hasil oge. Ki Jatun anu ngabogaan hate anu kacida teu asna sakali ieu mah teu burung leyur teu beda we ti es nu dikeueum ku cai. Eukeur mah manehna teh memang geus taya untupan ngalawan ka Aki Mursid turug-turug didongsok pisan kudu jadi guruna anu keur waktu tadi mah kapan diandalkeun pisan. Jadi lamun manehna keukeuh bedang basangkal teh manehna rek menta tulung-tulung ka saha puguh guruna pisan kabuktian geus teu mampu. Bring atuh tinang karuka teh teu sirikna ngaleut karna jeung Ipah dihareup ngabarengan pasurangga di tukang ngajejer opatan nyaeta Ki Jatun Darwita Ki Madraup katut Ki Obing nu dihaja disamper ku Karna. Atuh dina datangna ka Bungbulang teh lain deui matak ngagetkeunana ka Aki Mursid jeung Nini Amah katut oge Widarma lantaran barang jo teh Ki Jatun mah terus we nyuuh ka Aki Mursid bari sumegruk da pertobat. Kumaha teu rek kaget da ieu teh geus tangtu pokalna Karna ngan teu kahartina teh kumaha meruhkeunana. Oge mireungeuh pasurangga ka Karna harita bangun nu lindeuknaker oge ret ka Ipah geus matak nambahan kaget deui bae. Anak saha urang mana naonana Karna atawa pasurangga atawa Ki Jatun. Tapi sidik dina ngarong heapna teh ngarendeng jeung Karna katurug-turug terus deh ku Karna ditungtun sina munjungan ka Nini Amah. Tapi asa kaget jeung kahelok teh ngan ukur disidem we dina jero hate. Ebrehna kaluar mah ukur nembongkeun ka bungah anu pohara. Ku ayana tindakan Ki Jatun nu teu disangka-sangka teh ti tadina. Ngan barang nu silih hampuraan geus beres, terus dituluykeun ku obrolan nu teu kurang-kurang matak raketna duduluran.
gorehel we. Geuning Nyi Mojang teh calon pibatureun sakasur nu jadi incu. Atuh pangna Ki Jatun jadi malik hade sasat panggawe karna nu geus hasil bisa meruhkeun Pasurangga. Paingan leungeun Pasurangga dibengker ku Wawalun. Da geuning kitu lalakonna. Malah anu leuwih-leuwih bungahna Aki Mursid mah eta ku ngadenge ucap-ucapanana Pasurangga jeung Ki Jatun anu ngedalkeun ikrar di hareupeunana. Yen ti semet eta maranehanana rek ngeureunnan sagala kalakuan anu matak ngarugikeun kasasama. Malah ayeuna mah sabalikna tanaga teh sasat diancokeun pikeun nulungan ka papada kaula anu memang bener-bener perlu dibere pertulungan. Kanca dangu sadayana beres urusan di Bungbulang. Pasurangga Ki Jatun Katut Darwita baralik deui ka Nangkaruka. Ngan Ki Madraup jeung Ki Obing henteu milu baralik lantaran tacan seubeuh ngadenge kumaha dongengna Karna. Anu saterusna Karna ditanggap lalakonna. Waktu manehna ngabelecet teh manehna mabur dina peutingan diragerageun ku Pasurangga. Nyapikeun anu ngadarengekeun mah geus matak helok deui bae nu aya. Atuh pikeun Aki Mursid mah sajoroni ngarasa bungah teh terus dimapatahan ka Karna supaya ilmu panemu teh kudu tetep digunakeun pikeun tutulung ka sasama anu keur ngarandapan katunggaraan. Ngeunaan ilmu panemu hasil guguruna ti Tuan Behram teh diomat-omatan ulah gana-gana ngagunakeun lantaran tetela matak ngabahayakeun. Buktina leungeun Pasurangga nepi ka molopog kulitna teu beda we ti nu dileom. Kira-kira saminggu ti harita kurunyung teh Pasurangga datang deui ka Bungbulang dibarengan ku Ki Jatun Katut Darwita. Perlu nama rek pamitan ka Ki Mursid lantaran dina poe isukna manehna rek mulang ka Jampang Kulon. Isukna dina bralna Pasurangga miang ninggalkeun Bungbulang karna jeung Widarma Katut Ki Jatun sarta Darwita pada jarajab nganteurkeun kanu rek mulang sapunyere pegat simpai paturai patepung deui lantaran satungtung aya keneh umur mah piraku teu dikersahkeun ku pangeran bisa pamprok deui kalawan aya dina kasalametan. Karna jeung Widarma ngajajabkeun ngan nepi ka pakenjeng. Tapi ari Ki Jatun mah jeung Darwita terus marengan rek nganteurkeun nepi ka Cikajang. Jalana ti pakenjeng teh mengko ka kontrak Cikupa. Lantaran harapanana sugan we aya wahon anu ka Sumadera. Ulah-ulah aya nu terus ka Cikajang atawa ka Garut pisan. Nyaeta wahon-wahon anu sok narik peti-peti enteh. Nah atuh ari anjog ka Cikupa ari breh teh mireungeuh nu keur galungan nyaeta Bah Bejo jeung Ki Ardaim bari disaksian ku Bah Jagur. Harita teh meneran pisan Ki Ardaim keur ngagedebut nang Kuban anu saterusna rek ditimpah deui dijejeg ku dampal suku Jebrag Bah Bejo. Geus ngaheat rek ngahanca kana sirahna Ki Ardaim. Pasurangga barang mireungeuh ieu kajadian. Mun keur waktu baheula mah paling-paling ngaleos. Moal ieu ambil pusing kana urusan batur. Tapi ayeuna mah beda deui. Jiwana nu geus mimiti bersih dieusi ku tekad seja nulung kanu butuh sejanalang kanu sangsara. Geus teu mikir deui mana anu bener mana anu salah. Tapi anu perlu itu jelema anu rek dijejeg sirahna teh kudu disalametkeun. Kalawan teu panjang mikir deui, Pasurangga ngabelesat muru ka Bah Bejo. Samemeh suku Jebrag
Keuna kana sirahna Ki Ardaim. Badan Mbah Bejo geus moleweng manten lantaran kaburu dijewang ku Pasurangga. Eling baraya. Nandasa manut teh dosa. Ceuk Pasurangga sanggeus ngageweungkeun Mbah Bejo. Ai. Setan di mana sia teh, ha? Rek ngadon sosoroh kojor atau aku mah? Jo iung kan urusan batur. Mbah Bejo bari nyeuneu teh oge ngarasa kaget. Dumeh teu katiten ti tadina jojol aya nu ngageweungkeun kana awakna. Kaula mah manusa baraya. Mana wani nyegah oge kana kalakuan Andika nu rek binasa ka papada kaula. Mun setan mah tangtuna oge kaula nyengserikeun yang ngarasa atoh we neuleu nu rek ditandasa teh. Pasurangga nambalang, naonana si Ardaim Andika teh, ha? Mbah Bejo muncereng ka Pasurangga. Ardaim? Kaula mah da teu wawuh jeung nu ngaran Ardaim. Saha kitu manehanana teh? Pasurangga balik nanya bari kerung saperti nu keur mikir nginget-nginget. Geuning. Mana ulah umang keuh kawas pali deuleu. Tak ieu si Ardaim teh jelema nu baheula anu jadi guru. Lukak lanyap campelah ka kaula. Teu gablek rasa rumasa. Yen manehna teh jadi murid kaula. Anu mata ku kaula ayeuna teh keur diwarah. Ngarti Andika? Mbah Bejo mah ti bureal buncelik bari nunjuk-nunjuk ka Ki Ardaim anu masih keneh nyuuh. Deuh atuh komo kitu baraya. Kaula moal ngantep. Ngaran-ngaran guru mah kudu wedi asih. Ka muridna teh teu beda we ti bapa ka anakna. Tapi Andika mah tetel arek mateni. Lain carana atuh ngawarah kitu mah. Nu mata ku kaula bakal dicegah. Benar-benar bedegong Andika. Nah Andika teh teu weruh ka kaula, ha? Nu ngaran si Bejo ti Banten. Tuh. Bireung di kaula. Ki Jagur ti ujung kulon. Geus kadenge tah can. Mbah Bejo maneh pepeuleukeuk naker. Jaba ti nepak dada teh. Ciduhna oge maneh muncrat-muncrat we ka hareup. Kabawa ku norostosna omongan nu teu beda we ti Sang Rajagong. Pirakan ingge atuh ngaran dipake kumagungan pisan. Kaula ge yeuh si Surangga ti Jampang Kulon. Tuh itu Ki Jatun teureun nang karuka. Geus ngadenge tah can. Pasurangga kalah ngahwalkeun. Oi, arda lepa. Ditanya bet nanya deui, lain ngajawab anu sabenerna. Nah naon nu jadi maksud Andika teh? Maksud kaula mah rek nyegah we kana kalakuan Andika nu teu wajar. Nu ingkar tina rasa kamanusaan. Pasurangga ngajawabna tandes. Ulah kalah ditangkap kakak. Samuakeun kadinya. Tuman. Mbah Jagur namalang. Yang we manehna luncat kagigireun Mbah Bejo. Nabadega nyang hareupan Pasurangga. Ki Ardaim nu harita geus eling tina kapaehanana. Manehna ngadenge nu keur hoghag. Begituna manehna ngarti sarta nyaho yen aya jelema sejen anu maksud ngabelaan ka manehanana. Nyah manehna cengkat. Red ka Pasurangga teu wawuh. Tapi barang red ka Ki Jatun. Sanajan teu wawuh oge, tapi manehna wawuh muning. Mineng kapanggih ngaliwat ka Cikupa. Atujung manehna nangtung ruwangieung. Rek nyampeurkeun ka Ki Jatun. Tapi Mbah Bejo ngagentak rek newak. Anorok aya. Pasurangga teu cicingeun. Manehna riket ngahadang nu antukna. Pikeun Mbah Bejo mah jadi pur kuntul kari tunggul. Largaga kari tunggak. Teu anta parah deui hiup we ngirimkeun panimpugna ka Pasurangga.
bongan make wani-wani mapalangan kana karepna. Pasurangga kapaksa we ngagiwar nakis. Bah bejo nimpug deui nyodokeun pereupna kana iga burung. Pasurangga ngalegot bari meupeuh pigeulang. Anu antukna mah dar we. Duanana padungdung geus teu bisa dicegah deui. Bah Jagor atunya kitu keneh. Lantaran manehna keukeuh rek aya karepna nu teu hade ka Ki Ardaim. Sedengkeun Ki Jatun keukeuh deui ngahalangan. Anu antukna dar patelak masing-masing ngagunakeun wewesen katut jajatena. Ngan nu teu pipilueun teh Darwita. Manehna ngoloyong nyampeurkeun Ki Ardaim dituyun dibawa ka sisi. Gogo we ayeuna mah bah bejo teh manggih tandingna. Jurus-jurus ulin padingdang nu sakitu ampuhna teh kalah ting belesur we teu puguh nobrosna. Nu katempo mah nobrosar angin we. Atuh jurus-jurus Pasurangga tutungkusan ti Palabuhan Ratu dina ulin Karanghawu. Nya kitu keneh ting kareplos teu bisa nembus kana sasaran. Lantaran bah bejo oge lain ngarupakeun lawan ata-ata. Itu ieu sasat geus pada dieusi ku pangaweruh anu lain hampas-hampaseun. Ngan anu katempo bangun ripuh teh Ki Jatun. Tetela dina yang hareupan wewesen Bah Jagur teh. Sigana berat naker. Geus aya 2-3 kalina manehna kabantingkeun jadi korban gerakan badak Cihea. Ngan bubuhan manehna teh kaasup kanu ngabogaan kakuatan anu lain lumayan hebatna. Manehna masih kan bisa tahan nyang hareupanana. Malah tempo-tempo mah Bah Jagur oge make ngalaman ti kustruk sagala. Keuna ku timpugan ciwaringin atawa tenggelan cerak pangleler ti Pasurangga. Darwita nu harita nyaksian ngarasa seber oge. Sok sieun guruna tinemu jeung bobor karahayuan. Lantaran ngilikan gerakan Ki Jatun tetela aya di sahandapeunana Bah Jagur. Ras manehna inget kakarna anu tangtu aya keneh dipakenjeng. Manehna teu panjang mikir deui. Sanggeus bebeja heula ka Ki Ardaim, blecet we manehna lumpat balik deui ka pakenjeng rek bebeja kakarna. Untung we karena jeung Widarma araya keneh. Lantaran dina nganteurkeunana tadi teh ngaliwatan heula pakenjeng geus ngambah jalan nu ngabulungbung ka Cikupa. Atuh teu kungsi lila oge geus kasusul ku Darwita. Teu kungsi ditanya. Darak-dak we Darwita nyaritakeun papanggihanana. Malah cenah Pasurangga jeung Ki Jatun teh ayeuna keur jojoh keneh. Dibejaan gitu teh karena teu ngalobakeun ditatanya. Belecet we. Manehna rumpat miheulaan. Widarma jeung Darwita mah cul we paneuri ting belecet naluturkeun. Barang breh teh ka tempat galungan tetela. Pasurangga keur jojoh tacan aya nu kasoran. Ngan Ki Jatun kasampak teh geus ngarempeyek lantaran tak-takna kabeunangan. Katiban ku tenggelan ujungan. Ngan barang rek ditimpah deui karena ganjang luncat ngahadang. Tuh. Dengan Bah Jagur awor jeung leun karna nu tumerapna ka Bah Jagur teu kira-kira ngaranjugna. Manehna nepi ka ngejat sababaraha lengkah ka tukang sarta leungeunna karasa sing sireumeun. Sedeng karna mah teu regrog-regrog. Sageus ngaudangkeun Ki Jatun, manehna ngagentak malik ka Bah Jagur. Ai. Datang deui we setan-setan nu andon suka teh. Bah Jagur ngagorowok. Tadi mah ngarasa rewas oge. Lantaran leungeunna teu beda we tinu ditahan ku beusi. Tapi barang ret kakarna nu dianggapna budak satepak bau jari ngau keneh. Manehna jadi timbul nafsu nu beuki ngagugudug. Rek dianggap setan, rek dianggap naon bae oge, teu jadi halangan. Pokona kaula datang, pikeun ngabelaan mitra kaula. Tapi lamun andika teu sudi nyang hareupan kaula, leuwih hade nyingkah. Kaula moal ganggu,
kasing saha nu teu ngalakukeun kajahatan. Tapi lamun Andika keukeuh murugul, ulah disangka si Karna bakal ngejat ti pakalangan dina ngabela bebeneran. Karena namalang dua leungeun geus manco dina dada ngawangun gerakan Dewa Samadi. Walah, orok beureum bisa ngecap sia. Bah Jagur bari ngahiukeun jurus gugur gunung. Disangkana Karna teh keur boga panyakit mengi meureun. Pedah dua dampaleungeunna dirangkepkeun dina dadana. Pogo we hakaneun nu kacida lindeukna. Lantaran Bah Jagur teh kurang hati-hati nganggap ting remeh kanu jadi lawan. Baru Karna manehna sorangan nu kudu ngarandapan mamalana. Cakilat Karna muka dampaleungeunna des. Pigelang Bah Jagur digunting srog Sukarna nu katuhu maju bari ngabarengan jurus kembar anu teu bisa disinggahan deui. Macedag nembrag kana dadana Bah Jagur. Kontan Bah Jagur nangkarak ngabebengkam teu beda we tinu ditubruk ku tanaga sataning gajah. Tapi lain oge teu ujung kulon. Lamun manehna kudu ngalungsar di pakalangan. Manehna ngagentak udang deui sablut we narajang ngagunakeun jurus runtag jagat. Karena rikat ngalalep nandingan gerakan Bah Jagur ku gerakan orai kobra. Sanggeusna ngababuk pigelang, manehna ngajorelat meuntas jalan bari nejehkeun dampal sukuna kana bincurang lawan. Tapi Bah Jagur cukup ringeus. Manehna ngagentak narik sukuna ngarobahkeun kuda-kuda. Bareng jeung celekna Karna kakencaeun manehanana. Bari ngaheatkeun leungeun rek nimpug bunuk. Leungeun Bah Jagur oge ngaheat nakis. Tapi leungeun kenca Karna teu katiten, pelesat dihandap ngarojok iga. Sedeng leungeun kenca Bah Jagur ngahiuk di luhur rek ngababuk hulu. Nu akhirna itu ieu pada kabeunangan. Bah Jagur ngagetruk igana. Atuh leungeun kenca Bah Jagur ngakejret kana tak-tak Karna. Untung we sirahna kaburu dibaliurkeun. Mun teu kitu mah hanteu tangtu sirahna nu bakal kabeunangan. Kanca dangu Widarma Darwita jeung Ki Ardaim mani peureum teu kuat nempokeunana. Lantaran kusangkan maranehanana mah pinasti badan Karna bakal ngarempeyek katiban tenggelan ujungan nu bobotna ratusan kati. Tapi buktina Karna tetep dina kuda-kudana. Sedeng Bah Jagur meh ngajaul kaget lantaran tenggelanana nambag teu beda we ti neungeul karet. Bah Jagur teu wudu mani molotot nalek-nalek ka musuhna anu keur tetep we teu ngarobah kuda-kudana. Bisi musuhna hirup keneh atawana memang geus ngaleupaskeun nyawana bari nangtung. Tapi teu kira-kira ngaranjugna barang Karna nyarita bari nyarengeh. Ai. Nah kisilah kalah molohok. Empek atuh gara tarajang deui. Wah. Sugan geus koyor. Bah Jagur nyumputkeun kakagetna. Tacan nepi ka waktuna baraya. Nyawa kaula mah aya nu ngatur. Tacan tepi kana ajalna mah moal leupas teu pupugu. Ku aing deuleu ayeuna dilepaskeunana. Bah Jagur bari nyuruntul ngahiukeun deui tenggelanana anu diincer sirah Karna rek dibeulahkeun. Karna gentak ngalepkeun sirahna dina gerakan sero nyusup. Bari nakis manehna teh ngaborengkah ka kenca. Nu disangka ku Bah Jagur mah tangtu. Musuhna teh rek ngagunakeun deui gerakan nu saperti tadi. Anu matak manehna ngagentak kang sororkeun su kencana ka hareup saolah-olah rek nutup gerakan lawan. Sedengkeun dua leungeunna geus sadia di hareupeun dadana pikeun ngalakukeun panarajang. Tapi tetela karna teu ngarobah di gerakanana. Kukituna kadudukan Bah Jagur teh jadi nonggongan Karna. Nu tumerapna ka Karna mah mangrupa hiji kasempetan nu teu kira-kira hadena. Ngan sakilat naker maena ngirimkeun jurus Cibagendit nu dijojo punduk lawan. Bah Jagur teu kira-kira ngaranjugna manehna kakara surti yen katipu atah-atah.
Ngagentak manehna malik nyerong atuhu. Tapi geus leuir teuing. Jurus Cibagenit geus nyayang manten kana pundukna. Nu antukna Bajagur nyungkruk disusut. Rag-ragna semu ngenca. Tapi Bajagur memang bener-bener kuat kanca. Kolejat manehna hudang deui. Red ka musuhna nu keur ngadago ngawangun pasangan si pecat nyawa. Teu loba pamolah sabrut we Bajagur narajang ku gerakan badak Cihea. Kilak karena ngenca jebrod. Gerakan si pecat nyawa ti nemu sasaran. Sirahna Bajagur ditungkup ku leungeun kenca. Sedengkeun dampaleun karna nu disanggigirkeun ngacebrod kana beheungna. Nu akibatna Bajagur leungit budi ilang daya. Cula badakna teu bisa digunakeun. Nyeplos ka tempat kosong. Badan manehanana ngarumpuyuk. Teu beda we ti kapas keuna ku ibun. Ngalungsar di pakalangan bari hahargungan. Geus kitu red karena kapasurangga. Duanana masih keneh jojo. Puguh saimbang sagala-galana. Kesit sarua kesit. Ngan tenggelan kepengan anu katitihna teh. Kepengsra teh tetela teu bisa nandingan tenggelan ujungan anu dipiboga ku Bah Bejo. Mun kabeneran Bah Bejo kabeunangan ku kepengsra atawa ku tenggelan Ciwaringin. Sigana teh manehna teu regrog-regrog. Tapi lamun pasurangga kabeunanganana mah ku tenggelan ujungan. Manehna nepi ka nyampoyong kawas nu rek labuh. Ngan salametna teh lantaran kaburu ku ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Waktu pasurangga kabeunangan deui tak-takna ku tenggelan ujungan. Manehna nepi ka ngarempeyek anu saterusna tapak deku. Leungeun kencana nahan kana taneuh. Sedeng leungeun katuhuna geus ngangkang di luhur. Pikeun nakis leungeun Pak Bejo. Nu harita geus ngahiuk deui rek mindo ngagebug. Nempok kitu mah karena nu ngarasa paur ku kasalamatanna pasurangga. Magentak manehna luncat ka hareupeun Bah Bejo. Hiu tuh. Leungeun Bah Bejo awor jeung leungeun karna. Hiu cedak. Jurus Cibagenit nemrag kana dadana Bah Bejo. Nu ngajadikeun Bah Bejo ngajaregjek mundur anu pohara. Cobi kapengker pasurangga. Karena ngagerok lirih panon mah tetep we manco ka hareup. Ai. Ngabongohan sia teh kunyuk. Bah Bejo morongos ka karna. Kapaksa baraya hampura we. Karena nembalan. Saha sia teh ha? Jadi onang teu naon ha? Sia ngadon jabung tu malapung. Kawas nu geus teu betah bae sia teh di dunya teh ha? Bah Bejo mani buncelik-buncelik we panona. Kaula mitrana lawan Andika. Baraya perkara di dunya mah betah teu betah pirakan engge ngumara. Pintar sia kunyuk ngajablog teh. Tampanan deuleu ari bener mah sia hayang geura mantog ka akhirat. Bah Bejo bari ngahiukeun pereupna. Jurus gugur gunung nu geus kakoncara ampuhna. Alah, rek balik mah teh kudu perantaraan pereup Andika baraya. Kituna teh karena bari jingkrak sabrut we ngirimkeun jurus nugar lemah dina ulin Cibagenit. Bah Bejo jadi boga rasa asa dicogado. Sakilat manehna gilek heat. Dampal sukuna najong kana pigeulang. Karena rikat narik deuleugeuna ngabarengan suku katuhuna ditarik ka tukang. Jadi sajajar jeung suku kenca. Srog di suku katuhuna dikahareupkeun ngabarengan leungeun katuhuna ngasupkeun jurus jongjolong notog. Tapi Bah Bejo ngagentak ngageser nyerong. Bari satekah polah rek newak pigeulang leungeun lawan. Tapi kumanehna teu katiten. Leungeun kenca karna ngahiuk ngepret beungeut Bah Bejo ku gerakan gurame ngabinti. Nu ngajadikeun Bah Bejo ngagero sarta ngadadak dedeulanana kunang-kunang lantaran panona ngadadak cimataan.
Sabot kitu, hiu, jebrot. Jurus jongjolong notog, ngehanca carehamna Bah Bejo. Sanajan harita Bah Bejo usaha satekah polah. Ngejat mundur pikeun nyalamatkeun dirina supaya teu terus-terusan jadi sasaran. Tapi gerakan karna leuwih cepet. Manehna rikat luncat, bari nyamberkeun sukuna kana bincurang Bah Bejo. Oguh we. Memang tanaga Bah Bejo keur dipuseurkeun pikeun ngejat ka tukang. Barang bok teu bincurangna beunang disabet. Bah Bejo teu beda we ti tangka kai nu dituar ti handapna. Teu loba pamolah deui, kedebut we. Bah Bejo ragragna mani diuk pisan. Mata kagetna teh ari cet ari brot we. Handapeun bujur Bah Bejo aya nu disada. Nu ngajarikeun Bah Bejo terus ngayak-yak diuk teu wani cengkat. Dalah karna ge nepi ka ngejat lantaran ngarasa reuwas nu lain di kieuna. Walah, tuluh adik. Bah Bejo kekeleuweuhan, bari menta tulung ka Bah Jagur nu harita kakara ngajarig jeung hudang. Karena kaget sarta reuwas, barang mireungeh polah Bah Bejo anu keur pupuringisan. Tapi manehna jongjon we diuk mani rapet kana taneuh. Karena jadi curiga, bisi bujur Bah Bejo teh kapanggang ku cucuk rungga. Gancang ku manehna disampeurkeun. Tapi barang geus deukeut, karena ngadadak ngejat deui, bari mengkek irungna. Lantaran jadi beda ambeuan, mani meleding ngababuk liang irungna. Bah Jagur barang mireungeh Bah Bejo, bangun anu geus payah pisan. Ngagentak manehna muru, ari srog, nya kitu keneh. Manehna ngagero, bari mengek irungna. Kunaon atuh teh. Mat. Bah Jagur bari tetep mencet irungna. Aduh. Tulungan adi. Bah Bejo marurung, bari kupuy gapai, rek neangan pamuntangan. Atuh, Bah Jagur teh eungap-eungap oge kapahaksa we nyampeurkeun leuwih deukeut. Karawak we Bah Bejo muntang ka Bah Jagur. Anajung teh nangtung, paingan we. Da bujurna mani jemlong. Bah Jagur mani melenges. Lantaran ku manehna kabireungeuh aya nyurucud ti jero calana Bah Bejo. Ngali kana mumuncanganana. Rupana teh teu beda we ti bumbu suuh kentel. Kalawan teu mirosea kasakur nu aya di dinya. Gegag. Bah Bejo bari satengah dipapah ku Bah Jagur. Arindit ti dinya mengkol kanu bala ngadon ku kurubutan di kebon teh. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Kanca dangu sadayana, sanajan bener jajak geus kungsi diragragkeun ku Karna. Tapi ari hatena mah masih keneh ngarasa panasaran. Harita oge sanggupkeun keneh ngalawan lamun ceuk Karna teu kaburu ngabelecet mah. Mangpret kadua Tuan Behram lantaran kagareuwahkeun ku urang lembur nu ngaburudul bari sabedogna. Kukituna jajak beuki getol ngulincerna. Lemburna Bah Jagur teu sirikna unggal poe di langlangan. Kahiji memang keur ngintip-ngintip Bah Jagur, sugan geus datang. Kaduana sugan we bisa tepung deui jeung Karna di dinya. Lantaran angkeuhanana pasti manehna teh bakal ngulamprang deui. Manehna yakin tangtu aya hubunganana jeung Ipah. Moal teu ngahaja nyieun gara-gara atuh. Pan Karna teh sasat mang maleskeun Ipah. Tapi teu burung jajak kabolosan. Keur waktu manehna teu indit-inditan lantaran aya halangan. Karena ngurunyung datang deui ka pajamian. Atuh dina waktu jajak ngulincer deui,
kapadomukanana Bah Jagur. Ukur manggih bejana we. Malah cenah dina inditna deui teh Ipah dibawa sakalian. Manggih beja-beja kitu teh. Geus teg we dina hati Jaja. Yen karna ayeuna geus ngomplot jeung Surya. Tapi teu lila manggih deui beja. Cenah pangna Ipah milu ka Karna teh lantaran hariwang ku Surya. Dumeh ti heula Ipah kungsi rek digadabah kahormatanana ku Surya. Manggih deui beja. Surya ayeuna mah geus teu diaku anak ku Bah Jagur. Geus diusir, malah teu meunang cicing di imahna. Nya pikeun Jaja mah, ieu beja-beja teh teu wudu matak ulang oge mikiranana. Kulantaran Bah Jagur terus ngampleng teu embol-embol. Jaja aya maksud rek nyelang heula ka Garut, pikeun bebeja ka Gumilar. Supaya ulah dedeupeun sarta arep-arepeun. Ngan orok kaya, waktu bebeja ka indung bapana sama sakali teu ngidinan. Nyedah nya kitu keneh. Kakarapok oge Jaja nerangkeun maksudna. Nyedah mah jojo alum we, nembongkeun bubuden nusungkan ditinggalkeun. Jaja tuh kapaksa ngabatalkeun niatna. Tapi ari rek ngulincar mah terus bari teu weleh ngadedengekeun. Sugan manggih katerangan di mana ayana Bah Jagur ayeuna. Nu pikeun kolot-kolotna mah teu wudu matak nimbulkeun kahariwang oge. Jaja teh ditempo-tempo mani kacida pisan totowohna. Padahal kitu gawe teh ngan sakadar pikeun kepentingan batur. Kana gawe di imah ayeuna mah geus cul pisan. Ka sawah geus tara daek ngurus. Geus cul neang cai-cai acan. Ka kebon nya kitu keneh. Geus ngajejemrung bala teh tara ieu daek ngorehkeun. Katungkulkeun teuing ku pagaweanana nu tara aya di imah. Ngulincer sapopoena teh. Kukituna Panuria jeung Pasamsi dek bae baradami. Nyaeta pikeun ngajodokeun Jaja ka Nyi Edah. Kalawan sagancang-gancangna. Lantaran lamun geus kabeungkeut ku pamajikan mah Jaja teh moal kitu-kitu teuing totowohan. Moacul naon-naon da puguh geus boga kawajiban. Ari ayeuna mah kapan kalakuanana teh teu beda we tinu murag bulu bitis. Mun sakalieun ditanya, ngajawabna teh cenah rek nohonan amanatna nu jadi guru. Pikeun neangan Bah Jagur. Lantaran rek maluruh anakna Gumilar anu baheula diculik ku Bah Jagur teh. Saperti dina peuting ieu. Tibada magrib keneh ge Pasanusi jeung pamajikanana keur uplek we ngadarongeng di imahna Panuria. Nu diobrolkeunana teh teu jauh tina ngabadamikeun Jaja jeung Nyi Edah. Atuh Jaja jeung Nyi Edah ngadarongengna misah di kebon pipireun imah. Ngampar samak handapeun tangkal jambu batu anu ngarangkadak. Bersih, lalening, puguh sapopoena sok dipake ulin ku barudak. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.